Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dhriyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, Tokosim Kuring Divi Hormat, wabil khusus segenap masyarakat Kampung Cijatiwareng, segenap para panitia, keluarga besar DKM Masjid Al-Fudola. Hakikat izin Allah, ia acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya proses naon asep, aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia. Coba ya budak cenah dari yukula cenah rapi mana asa ngaji di TK aja gitu. Jika tuh indungna ka mana eta teh kira? Diuk nu tukang kahalangan jangan banget aing pikiran batu sok diuk percis bapak nah deh aya proses bari dengekeun geura ya aing mun teu denge aing ngomong di panitia nah deh sok menjedok geura panitia jedok dirinya. Batur leti luar dari yuk rapi panitia ciling cincatkan itu kan dia tekudu ngabring kabeh atuh dua aneh udah diutus guys karena mereka seragam teh lalu nas cincan ya teh cincan oh nges si emang nges dia aya proses nu dilewati ku para panitia diantaranya naon hiji aya perjuangan naon asep geus lila panitia nyiaran tanggal hayang ngondang sasepuh barok ka dieu hampir setahun nyirianana ya padi
atuh setahun nama lila-lila teuing daftar ka Sebu Barok kudu setahun ye logika anak kieu ai muludan jeung rajaban eta bulan nu dipake ku sarerea jadi nu muludan teh lain di dieu wungkul ngitung 2 provinsi we Jawa Barat jeung Banten eta 2 provinsi anu paling rame muludan tiap lembur eta ai tanggal sabulan ngan ukur 30 ari panitia ribuan jeung gara-gara eta YouTube deh terkenal aing didinya gara-gara YouTube padahal mah di channel aing lain eta teh batur nu untung nama tapi ikhlas lebih baik menang rezeki maranehanana tina YouTube ngan hikmahna aing jadi terkenal eta tapi kaya nini nelak tadi ka aing tah HP mah bodas aya aslina geuneuk goblok ini hareupeun aing nyebut geuneuk sabaruk nini teu geuneuk meureunna ih jangan asal loba-loba tinggi teh cai ya sasadian ngadadak loba kieu kopi hitam susu favorit ieu mah tak goreng malamun ngopi hideung ti isuk ngopi hideung nepi ka jam 12 tengah peuting batasna tak kopi hideung goreng mah mun ti jam 12 ka subuh eta susu anu ujungna hideung maksudna susu di kopian ngareres pikiranana ih amit-amit aya proses ngusahakeun neangan tanggal kabagianana ayeuna Rabiul Tsani teu naon Asep bulan muludna geus kaliwat ayeuna Rabiul Akhir ya nu ngaranna cinta ka Nabi urang maaf moal bisa kahalangan ku bulan ku tanggal ku poe mun bisa mah unggal waktu buktikeun cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad buktina urang dia hebat cintana Rabiul Awal geus lewat Rabiul Tsani silih muludan keneh saking ku cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad tina perjuangan dibantu ku pengorbanan naon pengorbanan Asep harta tenaga pikiran harta dikorbankeun bukti ieu aya tenda aya panggung aya sound system aya kameramen lain nu panitia ieu lain nu batur geuning dipake di dieu pan dibayar make harta panitia make duit ting lunas ting can deui kameramen geus Kang cat atuh sanu wajeng aing loba kabalik Kang kayak urang tagih babarengan harta dikorbankeun tenaga dikorbankeun panitia milu bebenah ieu tempat supaya nyaman anu halal hadir jeung panitia Kang Haji tadi da mun alodo teh ieu teh pinu ngan ieu we hujan ulah nyalakeun hujan sugan we hujan peutingnya diturunkeun dibarengan ku rahmat jeung berkah Allah urang dieu khususna anu boga pertanian anu boga perkebunan sing disuburkeun panenna amin ieu hujan nu diturunkeun sing jadi hujan rahmat amin pan urang mah sifatna jelema sok owah gingsir keuna kuroba kunaon Kang kamari teu ngajerutinan hujan kaluarna ge tariris engke bae aya halodo der halodo geuning Kang kamari keur halodo ge teu ngaji panas harudang dibere hujan hayang pan dibere panas hayang huj dibere tiris hayang pan dibere panas hayang tiris kumaha mun sia ku Allah diturunkeun hujan cahina panas ayo sia nu jelas meta jelema kedul bae mung ngaji bener teh buktina anu semangat mah geuning dibere gerimis ke datang bae alhamdulillah sing jadi amal soleh amin ya Allah ya Rabbal alamin manusia punya rencana tapi Allah anu nangtu siake mah dibere gerimis ke pinu alhamdulillah aya 5.000 mah nu hadir sok hitung ti cibucil hitung ka dieu 5.000 harta dikorbankeun
dikorbankan tanaga, dikorbankan pikiran, dikorbankan sieun teu jadi ieu acara. Dagdikdung panitia mah sabab muludan mah termasuk hajat masyarakat, hajat salelembur. Beda jeung ngawinkeun hajat nyunatan eta hajat pribadi, hajat keluarga, tapi lamun muludan hajat sarerea. Lamun aya kekecewaan teh pasti panitia nu dikekesek. Bener teh? Makanya korban pikiran, mudah-mudahan sing lancar ya acara ngadua bae panitia. Alhamdulillah bisa terlaksana hakikat izin Allah Subhanahu. Sakabeh pengorbanan baik harta, tenaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon peringatan Maulid Nabi Muhammad. Anu eusi na eta bungkusan teh geuning alus naon pangajian. Eusi na eta bungkusan teh pangaosan. Naon ai pangajian teh tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Makana cocok jeung katerangan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku ka majelis taklim ngariung jeung ulama jeung para kiai para asatid di majelis taklim menang ilmu menang doa maka balik di pengajian insyaallah bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Amin sing kompak tapi dibarengan ku amal. Ulah amina wungkul semangat mantau henteu. Pengajian di direun imah pura-pura teu nyaho aja nu kitu salaki ece eta teh isuk ditanya kunaon Kang beuting teu hadir ngaji lah di imah ge kadenge ieu hei lain masalah ku ngadenge nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana? Rela ngalengkahkeun suku idit ka majelis taklim. Naon pengorbananana? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun melaan ngariung heula di majelis jeung ulama jeung kiai balik ngaji insyaallah jadi harga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya mah khusus yang apa lain yang ibu-ibu, sabab ibu-ibu mah teu kudu dielingan, sabab paling rajin ngaji ibu-ibu. Jujur, lain muji hareupeunana lain. Ibu-ibu mah capek. Isuk-isuk aya pengajian buludan pinuh ku ibu-ibu. Bada dohor siang aya pengajian buludan pinuh ku ibu-ibu. Peuting pinuh deui ku ibu-ibu. Nah pengangguran ibu-ibu teh lain. Kadang-kadang pegawainya lebih sibuk di salaki, bener bu? Bener teh? Isuk-isuk geus bebenah hudang pangheulana pan masak ngaheun cai, bener? Ngurus anak encan nyeuseuh, kadang-kadang isuk seusehan menumpuk ditinggalkeun heula rek ngabelaan ngaji heula engke we nyeuseuh mah balik ngaji. Aya nu kitu ibu aya? Tuh dengekeun Pak, bahkan aya ibu-ibu nekat ka pengajian mah mawa seusehan. Oh ajak naon atuh? Tak nyesel kiai juga. Yo hebatna ibu-ibu. Makanya kuring lamun di Cikampek ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak nyaah ondangan. Ngayakeun pengajian rutinan minggonan nu disebarkeun 100 nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nopat batuk nih hiji sare. Mending ngondang ibu-ibu pengajian mah teu nyaah ondangan, teu olok undangan. Cukup 2 undangan ke 2 desa ibu-ibu nu datang na 2000 tah hebatna ibu-ibu ngan olok kejo tekaop ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik ke beak kadang-kadang jeung piring-piringna leungit ibu-ibu tah mun nyuguhan bapak-bapak awet tadi di imah istirahat cau jeruk aya awet eueuh nu noel lalaki mah kararieu we tak kieu tah lalaki mah modus eta teh neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodokna kantong calana bapak-bapak pasti aya cau cauna teu meunang mesek deui iya betul cicing nini tong
milu nyengir cicing cau raja raja bulu paling kompak ibu-ibu alhamdulillah dan doakan ibu-ibu sing panjang umur sing sehat sing berkah rezeki sing jadi istri anu saroleha amin nya unggal poe nyaran ilmu ibu-ibu mana tinis numpuk ka eta ilmu nu paling rajaban hadirimu anu paling rajin hadir kana muludan ibu-ibu teu isuk teu beurang teu peuting hadir wae mana tinis numpukna eta ilmu bawa ningku numpuk eueuh nu apal hiji-hiji acan insyaallah aya nu apal geus apal rek diamalkeun mudah-mudahan ya pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh wabil khusus para alim ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana nu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring dihormat mudah-mudahan doakeun para ulama para kiai sing diparanjangkeun umurna sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna milik rizkina diberi turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin atau wabil khusus ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dihormat oge ka sahabat di ormas mana itu PBNI coba bu eta tukang nakal PPBNI Satria Banten Masya Allah mudah-mudahan anu geus berjibaku milu ngabantu terlaksana ya acara mudah-mudahan sing saroleh sing kah sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin kan kuring pesen ka operator sound system aya mic nu kabel teu nepi ka dieu ai kita les-lesan ai kita ngali ka dieu ai les tadi leungit itu ai nu kabel ayeuna aya teu mic kabel aya menawa yang meuli heula ka Bekasi ka ditu yang baterainya pan sok rada kurang kita ada sesa urut jadi leungit sora aing karunya anu ngerekam tah eta aya kabel beureum da eta ieu ceng lo nah ceng ulah dibuka level eta na Kang biasa be hona ulah saeutik ke nongtot saeutik be ceng lo ceng lo harika aya kapak kami bas hadirin hadirat rahimakumullah hadakallah wa iyyakum ajmain bala salaman ihtiram maka sami-sami telah manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala salawat salam juga kakak Allah curahkan ka junjungan urang sadayana ibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon lagi suara salonnya tadi oh Kang lagi cenah suara tadi itu ari anu kontrol sound aya tarik ini jelepret kana ciri aja sound kontrol lain kan selalu itu ayat deh tak kita atuh ngomong tau gain protes tak kali itu ke tukang atuh paling itu ngoprek ayeuna rahmat salam kalujengan bae tetep salalas menulung surkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada dzurriyyah-dzurriyyahna kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in atau tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hadi di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, terlepas tina diutusna Kangjeng Nabi diutus teh pikeun nyampaikeun sababaraha tugas ti Allah nu kudu dibereskeun ku Kangjeng Nabi. Bahkan Nabi diutus ku Allah pikeun nyampurnakeun akhlak. Aya deui hadis innama bu'istu liutammima masalihal amal. Saur Nabi, saya kaulah diutus ku Allah ka dunia pikeun ngabereskeun amal. Pikeun naon? Ulama tafsir
ditafsirkeun eta kalimat masolih jadi opat tugas Kanjeng Nabi. Hiji, Nabi diutus ka dunia li islahil aqidah, pikeun ngabereskeun aqidah. Nu kadua, Nabi diutus ku Allah ka dunia tina tafsir masolih eta li islahit tarbiyah, pikeun ngabereskeun ilmu, tentuna ilmu agama, ilmu ibadah. Nu katilu, Nabi diutus ka dunia tina kalimat masolih jadi li islahil ibadah, pikeun ngabereskeun ibadah. Anu kaopat li islahil munakah, pikeun ngabereskeun pernikahan, pikeun ngabereskeun rumah tangga. Jadi seueur misi Rasulullah SAW. Di antarana nu opat tadi, hiji, Nabi diutus ku Allah ka dunia pikeun ngabereskeun akidah, keyakinan urang. Makana akidah anu diajarkan ku Kanjeng Nabi, anu dijalankan ku Nabi, anu disebarkan ku Nabi tentang kamaarifatan, ngaluruskan tauhid heula umat Islam, umatna supaya mengakui bahwa teu aya deui pangeran nu wajib diibadahan angin Allah subhanahu la ilaha illallah. Eta heula nu dibereskeun tauhidna heula, keimananana heula. Cuma tantanganana berat, yang harapan jahiliyah, yang harapan masyarakat sifat orang Arab jahiliyah anu dikokocongan ku Abu Jahal, Abu Lahab dina waktu harita, sehingga jadi tantangan berat kanggo Rasulullah SAW pikeun nauhidkeun orang Mekah supaya iman ka Allah, supaya akidahna beres. Tentunya ya cobaan berat dihadapi ke Rasulullah, berbagai macam ancaman di Mekah, ngancam ke Rasulullah kafir Quraisy Mekah rek ngabunuh, rek ngusir, rek menjara ke Nabi. Benar-benar Rasulullah diancam, diintimidasi supaya menyebarkan kalimat tauhid, supaya menyebarkan nama Allah. Cuma ke Rasulullah dihadapi dengan tenang, penuh kesabaran, sok sanajan lemparan batu, lemparan tai onta, kokotor onta dibabetkeun ka Rasulullah, Rasul tetap menghadapi dengan penuh kesabaran, bari tetap teureun ngadoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetap Nabi ngadoa supaya eta orang Mekah anu ngalawan, anu ngazalim menang hidayah, menang petunjuk di Allah. Akhirnya tina hasil perjuangan berat Rasulullah, seorang demi seorang nuntut miru syahadat, iman ke Allah, cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dina hiji riwayat sempat rek ngabunuh Nabi, tapi datang hidayah dari Allah. Akhirnya doa Nabi diijabah ketika Nabi sering ngadoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain, ya Allah tanamkeun kegagahan Islam ka Umar dua. Saha eta Umar dua? Hiji Umar bin Hisham, nu kadua Umar bin Khattab. Ari Umar bin Hisham ngaran asli Abu Jahal, nu kaduana Umar bin Khattab. Ternyata nu menang hidayah taufik ya Allah jadi benteng Islam, benteng Rasulullah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Eta hasil perjuangan keras. Jadi ente ngeunah-ngeunah berjuang teh, Bu, jangan nerapkeun tauhid, teu berjuang teu ngeunah, loba tantanganana. Termasuk para asatid, para kiai ayeuna hayang nganjerkeun kalimat Allah di lemburna, pasti aya ujian jeung tantangan anu berat, bener teu? Pasti. Anu malik ngaledek, anu malik ngahina ka ustad, ka kiai, padahal kiai mantak kitu ge nganasehatan lain izin supaya urang salamet di dunia, salamet di akhirat. Ayeuna tong wae ka jauh-jauh urang ngadidik keimanan di luar imah, di jero imah geus hese ngadidik anak
bener. Maaf ayeuna geus loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna geus loba budak wani ngalawan indung bapa, bener. Beda akhlak ayeuna jeung baheula lamun ditah anak teh hese nyai ka desa kedat naon mah ka warungnya pamelikeun cabe tomat marek nyambel burukeun ka warung teu loba tatanya budak idit ka warung jang kadejang pamelikeun bako pahpir daun kaung abah rek ngaroko baheula mah bako pahpir daun kaung idit budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate, bener teu? Yang pamelikeun rokok samsu ka warung bapak rek ngarokok lain indit ngagrung-grung motor hareupeun bapana. Kalakah molotot ka bapana mitah nu seje deh Pak karungna jauh teuing soalna urang rek ulin Pak ka Cikarang jeung barudak ka Lipo budak geus nungguan digangkeun di perapatan jalan moal motor Pak mitah nu seje deh Pak nya ngaleos bapana molotot cek bapak nanya oke mah dicekek jorok wae bener loba kolot nyeri hate ku anak gara-gara didikan iman tauhid akidah negara rauh kosong geus eueuh nu peduli ayeuna mah kolot karena didikan agama barudak, bener. Budak teu kadeuleu salat asar cuek indung bapa ayeuna mah budak teu kadeuleu ka masjid magrib cuek bae indung bapa ayeuna. Tapi lamun hayam can ngampih jam 5 sore kata tangko teteng dapur tatangga di korehan. Jadi ayeuna mah mulia kene hayam daripada anak. Aya nu kitu kolot di dieu. Oh geuning di dieu mimitina eta. Teu peduli akhirna ngantep bodoh budak akidahna hancur tauhidna goreng akhlakna bararejat bahkan tongwaka di akhirat eta budak ngagusur indung bapa ka neraka di dunia kene karasa akibatna kumaha nyeri hatena dilawan kudu jadi anak, bener teh? Akhlak barudak baheula hebat rek ngaliwatan indung bapa dodongkuan ti kajauhan Pak Ma punten bade ngalangkung geser diukna abdi bade ngaliwat anak urang gitu teu ngaliwatan ayeuna ka urang aya punten permisi aya teu indungna jajalaneun men seret wae pura-pura teu neuleuh ta budak mereka nyungsep indungna bapana ngacepat di tengah himah gogoleran di lengkahan seah buat julung ngalengkah ngalengkah kagok nincak beuheung bapana mending ngengek ting anak juri gitu eta geus nincak beuheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nyatu jeung teri bijilna sumut jadi bokap datang indungna ih nyokap datang ninikna nyoket terojol akina ho nyakop teu inget bahasa juri di mana eta loba kolot nyeri hate kuan bener eta karasa kuring rekna nyaka ibu ka bapa hayang boga budak soleh jawab hayang boga budak soleh syaratna lamun hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh ti heula ayo sia nyalahkeun anak sia ayeuna naon teh ustad budak ayeuna mah hese diatur cek ustad pugu sia ge bapana hese nyalahkeun budak ayeuna mah teu nurut ngalawan wae pugu sia ge baheula ngalawan ka kolot sia bener teu hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh ti heula naon sababna budak mah ibarat kacang ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang melu tuturus na dengdek kacangna tuturus nang uyumpuk kacang lagi ngalayah tuturusan budak da budak mah kos kacang kusaha tuturusanana ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabagi tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas awewe ngoredan kebon kacang atuh heueuh ulah barala teh sok loba oray sunat 6 bulan sekali membabat kebon
lain jorok pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Rasulullah. Naon pasunatan Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah? Hiji khitan nyundatan, nu kadua neutekan kuku sunnat ti Nabi Ibrahim asalna, nu katilu nyetrip kumis lamun di lalaki sunnat, ulah bablas teh merah kumis juga jembatan reho ka di ulah setrip, nu kaopat sunat ngerok bulu kelek sunat eta, nu kalima sunat ngerok bulu sayang carit, jang lalaki sunatna dikerok, mun ibu sunatna didudut. Kabayang sing jalepret pewe iya betul. Cek ibu-ibu nyiksa siapa asep atau peres, selamat mencoba. Ya Allah ya Rabbana, pasunatan ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hayang boga anak soleh, indung bapana kudu soleh ti heula. Pan baheula mah kolot ieu. Ye, kupingkeun. Kunaon baheula kolot diturut ku anak. Naon sababna baheula indung bapak boga wibawa. Dipikasieun kudu jadi anak. Sabab indung bapak baheula mah mampu jadi contoh pikeun anak, lain mampu nitah wungkul. Lamun aya bapak indung bapak nitah wungkul tapi teu mampu nyontoan ke anak, maaf, maka wibawa indung jeung bapak turun, anakna mulai ngalawan kan jadi indung bapak sabab geus teu boga wibawa. Nah make turun wibawana sabab indung bapana teu jadi contoh. Ai baheula mah kieu bapak nitah ka anak. Ya. Salat magrib ka masjid, bapana geus make samping. Make baju koko, make kopea, cek anakna. Salat naon Pak? Magrib. Berang keneh Pak, ti ayeuna berangkat jeung bapak. Hayu urang ka masjid. Sampingna mana? Di kamar Pak. Pake bajunan nu rapi, kopeahna. Ieu bapak geus rapi. Ayo siap jeung bapak berangkat ka masjid. Eta ngaranna tuturus. Lamun bapana mampu gitu, insyaallah diturut ku anak. Boga wibawa. Indung ka anak nu awewe nitah, nyai ngaos. Libur mah dipakiaina, dipakiai libur, di imah teu libur. Mana mau kena? Di kamar mah Quran aya di kamar, sajadah aya di kamar, amparkeun di tengah imah, pareuman TV siapkeun sajadah, urang berjamaah jeung emak, nyai makmum, emak jadi imam, urang salat maghrib, beres salat maghrib buka Quran, hitung-hitung ngapalkeun, bisi poho tajwid jeung makhraj di Bandungan ku emak nepi ka Isya, urang ngaji Quran jeung emak. Sae itu ka putra ibu? Ibu kitu teu? Eta masalahna. Tak ulah nyalahkeun teuing budak. Indungna teu mampu jadi contoh. Bapana pinter nikah hungkul. Terus nu heueuh ka anak popolotot ka masjid salat. Bapana nyang heurepan TV. Budak mulai ngalawan, bapak kita tara salat. Heuh nya. Goblok. Aja nu gitu bapak-bapak. Nu make kopiah mana? Long cekek bareng-bareng aja. Pantes ya ku anakna dilawan. Indungna molotot terus nu heueuh ka anakna nyai ngaji. Tapi indungna nyekal remote. Tebeukeun ngaji. Ka budak wanita ngaji, indungna mah nongton TV, bapak nanya gitu deui kana berjamaah teu beuki. Bener Pak? Mun disamper pangajian alasan nyeri sampean, teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan. Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang, masjid musola corengcang, tiluan ge ojong tihang. Berarti duaan, untung ya tihang hiji. Makana wayah ya, kang ngaji
lamun masjid ieu engke direhab deui ayeuna mah nyieun masjid kudu paloba-loba nyieun tihang di jero ame katampona pinuh wae hebat di kampung naon Jati di Jatiwareng mah ih masjidna mewah indah lohor asar maghrib isya subuh pinuh kudu salat kutihang eusina mah hiji aki-aki kagencet tihang nih geus we ruak deui atuh masjid teh dijieun mung di eusian mah eta teh geus loba jelema resep nyieun masjid mung eusi di mana eta mosya mitnah di dieu memang aya di dieu nu kitu hoak ulah kitu di dieu mah eueuh nya banyak eueuh nu ngaku teu cara hayangna boga masjid teu karela papanasan di jalan nu menta jariah di masjid aya tak nu di jalan jak masjid jariah aya gentong dipalangkeun speaker dipasang gegerewekan lemparkan saja jariah yo jariah ayo orang jariah mangatin apaan sa dilempar hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep aya nu sok menta jariah di jalan aya salah teu jawab salah teu salah nu salah umat Islam nu mararampuhna pelit koret medit maaf umat Islam yang masjid lamun umat Islam nu mampu na kompak teu kudu papanasan ka jalan menta jariah ngerakeun ngan ku sabab nu balaleunghar teh hidang-hidang kapaksa panitia papanasan coba lamun nu mampu na kompak kabeh salaladar nyisinkeun euy ngerakeun urang deui teh mampu tapi eta menta jariah ka jalan atuh aing nu disorot lumpat ka jalan hei panitia bubar tong menta jariah di jalan ceuk panitia lamun bubar ieu danana ti mana janjian masjid saya nu mereskeun gagah teh tah ceuk panitia atuh nuhun ek dibereskeun maaf di moal papanasan deui saya teh beunghar tuh kebon sabaraha hektar eta nu aing eta sawah nu belah ditu yang nyeun masjid jual sawah nu itu tuh jual jang masjid tong menta jariah di jalan teu cukup tuh nu tukangeun kantor desa 2 hektar ulah dijual du batur eta goblok sia era aing di dieu menta jariah kaci alam jang masjid aing nu disorot tuh deuleu imah 5 lantai nu aing 5 lantai WC lantai ke-5 modal naik lift teu kuat modal di lift aing jelema beunghar edan begitu ngaranna itu mobil aing di garasi 20 nu aing kabeh nu lunas karak hiji mungkin edan teh eta jelema bubar tong menta jariah di jalan ya lamun teu menta jariah di jalan ieu dana ti mana jang ngabangun masjid saya nu mereskeun gagah Islam kita nuh na tukang ek dibereskeun ku akang mah abdi moal huhujanan moal papanasan di jalan geus tong loba omong tong lo gandeng gulungan eta kabel gentong ka sisi-sisikeun sabaraha deui biayana sabaraha deui nya kirang lebih 800 jutaan deui goning loba keneh teruskeun di jalan astagfirullah eta jelema beunghar kitu cekek asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka merakan itu anas gentong geus dikasisikeun ya Allah tak pantas aya jelema mampu tapi koret maaf diancam ketika Nabi Isra Mi'raj ditinggalikeun kana panto surgana Allah aya kaligrafi dina panto surgana Allah ngancam ka umat Nabi naon eta kalimat dina panto surga Allah ngancam ka umat Nabi diantarana kalimat al-bakhil la yadkhulul jannah
jelema pelit haram masuk surga dengan tak koreta dengekeun. Bahkan orang India makasaleun ka jelema pelit. Di Cikampek loba India ayeuna, loba pabrik garmen India. Cek orang India al-korete medite. Kaget neng kene mere pe jahe mere ge hese mun rek mere ku tatalangke bari pahari-hari nu hese mere kudu diteke. Mantap kayak laguna khusus India yang jelema koret judulna harese mere jalma rek mere hese beneke mun rek merete ku tatalangke jalma rek mere ku hararese keket neng kene mere pe jahe ucap jahe ucap jahe korete matite munrek merete pahare-hare nu hese mere kudu ditek. Jawab kudu ditek. Cocok? Jawab si gompak cocok. Lamun aya umat Islam mampu sawah lega kebon lega duit loba mobil mewah warung loba mobilna di mana-mana tabungan ratusan juta kiai nyeun masjid teu nyumbang masyarakat nyeun masjid teu nyumbang masyarakat muludan rajaban teh ke nyumbang anak yatim fakir miskin tatanggana kalaparan diantepkeun bae lapar lamun aya jelema beunghar koret pelit model kitu cocokna kudu ditek cok gali coketa gali gacok jawab cocok gitu ngajawabna sing gombak ah bu tolong bu semangat kuring di luhur semangat piraku ibu dihandap teh semangat atuh mau jadi ngaji maksudnya cok gali coketa gali gacok lulus itu lamun aya umat Islam beunghar sawah lega kebon lega duit loba toko balatak mobil mewah boga tapi masjid keur dijieun teu dekeun nyumbang pasantren dijieun teu dekeun nyumbang anak yatim fakir miskin tatanggana kalaparan diantepkeun bae lapar lamun aya umat Islam beunghar tapi koret model kitu cocokna kudu ditek cok gali coketa gali gacok mantap aya nu kasinggung maaf aya nu kasinggung aya alhamdulillah sugan menang hidayah memeh muludan koret balik muludan jadi berehan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal tapi anehna deui jelema daek papanasan mentan jariah jang masjid begitu masjid geus beres eta nu menta jariah di jalan eueuh ka masjid berarti eta jelema menta jariahna geus pindah ka Papua makanya eueuh ka masjid. Mudah-mudahan sing berkah ya masjid yang masyarakat jadi amin. Tong sieun bu bahe duit nu dikorbankeun jaga bangun masjid ieu masjid bakal jadi kendaraan di poe mahsyar. Ieu masjid bakal nganterkeun ka gerbang surga. Bahkan jalma anu ngorbankeun dunia naja ngabangun masjid ku Allah bakal dipanggieunkeun gedung surga. Al-Fudola bakal ngagero ke dupe kiamah hei nu ngabangun aing baheula anu nyumbang na panggedena ayo naik ti heula naik dianturkeun ka surga ngabring nu nyumbang panggedena dihareup diukna ge di paimaran anu nyumbang sedeng nah di tengah diuk nu nyumbang saeutik tuh kolong bedug keun bae nu penting ka bawah ngan nyekelna sing pageuh beusi ragrag nu teu nyumbang sorry ya dadah
aya nu muda masjid cek Alpudola naon sasia tetangga baheula nu bener ih sombong cek masjid baheula aing keur dijieun mere duit teu henteu nyumbang tanaga sugan mantuan ngakutan bata ngakutan semen ngadukna itu ieuna henteu nyumbang pikiran nah lamun pikiran mah nyumbang maksudna naon nya masjid geus dijieun kuring teu katinggalan milu berjamaah unggal waktu salat bahkan milu ngaji milu tadarus milu i'tikaf milu ngamakmurkeun masjid cek masjid oke masuk ka bawah nu milu ngamakmurkeun masjid begitu rek edit masjid anu ngageron masjid cek Alpudola saha tetangga arek naon yang milu ke surga aing dijieun harita mere duit ente tanaga ente pikiran ente geus pernah ka masjid milu berjamaah harita Idul Fitri ge kaberangan cek masjid lamun gitu mangga sia lumpat bae sia sorangan dadah tinggal so kebantuan tenaga harta pikiran makmurkeun ieu masjid supaya jadi saksi di poe kiamat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal naon sababna Bu ayeuna kudu dipungsikeun masjid jangan bereskeun akidah barudak ramekeun ku pangajian bentengna di dieu di masjid ulah nepi ka ieu masjid dijieun ku ayeuna ku urang mewah kieu megah kieu dina hiji waktu kokolot geus eueuh ieu masjid jadi kontrakan teu laku bener teh berarti kudu nyiapkeun teh ayeuna pejuang-pejuang masjid ieu anak-anak incu urang insyaallah doakeun siksa oleh amin makanya disiapkan pengganti penerus imamna penerus muadzinna ti ayeuna berkesinambungan supaya perjuangan Islam di lemur urang teu parem terus insyaallah berkembang Islam di lemur urang sabab anak incu urang nu bakal neruskeunana amin ya Allah ya Rabbal kembali deui misi Rasulullah nu kahiji ngabereskeun akidah ngaluruskeun tauhid orang Mekah diutus ku Allah ke dunia diantarana eta atuh tugas Rasul ge diteruskeun ku urang ayeuna maksudna kumaha Asep urang ge wajib ngabereskeun akidah anak urang keluarga urang dulur urang tatangga urang bawa tauhid ke Allah bawa cenah arariman ke Allah subhanahu makanya ingat lamun baheula indung urang begitu hebatnya didik anak hebatna kumaha Asep ku sarolehahna indung urang jangan bereskeun akidah anak urang di samping eta urang lahir ke alam dunia diadanan di komatan ku bapak urang salilana pangkuan indung jeung bapak baheula mah kolot telepas lamun ngobrol jeung orok bibirna sok ngomong-ngomong nami Allah nami Rasulullah baheula mah aya nu ngobrol indung jeung orok teh Allah ya Rasulullah ibu kitu teh aya ngasuh orok geus leungit nu kararitu padahal eta jangan bereskeun akidah budak supaya budak wauh ka Allah direkamkeun nami Allah dina cepil budak direkamkeun nami Rasulullah dina cili budak zikir jeung sholawat geus teu eureun-eureun nabi wir indung jeung bapak lamun bari ngasuh bari ngahuapan kadang-kadang baheula mah pan ngahuapan anak teh digeget-geget anak teh nepi ka indungna cacadelan wani ngomong cadel tikatep tilaja padahal bentes indungna tapi kunaon jadi balik ka orok eta indung tikatep tilaja ti kotok kabeh tayap si kasep sing soleh bager Allah lapar bager bari dihuapan kadaharan teas dibeuweung heula ku indung da eueuh blender bener teu aya baheula kitu nya digayem heula ku indung dilemut-lemut ngeunah wae kadaharan rasa dejigong ge ngeunah matang pantes deui aya penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh
konon budak ayeuna loba teu nurut ka indung geus jarang budak ayeuna ngadahar Cibihu indung. Sok cobaan balik mulu dan ke peuting budak panggil aya kadaharan gaya meulah ku indungna jang ka dieu jang dahar ieu mah teu mangpret ka budak mah gila mah robah rasa mah tina keju jadi dijigong malah ngaledek budak ayeuna mah padahal mah geus aya blender ayeuna mah kadaran teas jang budak meuli blender colokeun listrik pencet terbubuk wawelkeun ka budak gede we saeutik budakna indungna nu muter lieur siga blender loba anak blender ayeuna indung baheula mere asi air susu ibu ka anak eueuh batas budak 3 tahun 4 tahun masih loba nu nyusu baheula mah teu nyaah indung mere asi ayeuna mah ngan ukur saminggu mere asi ka anak kadituna budak dibikeun ka sapi mantak wajar gede we saeutik anakna jang ka dieu loba anak sapi ayeuna hebat indung baheula budak ceurik tengah peuting jang bager kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat keur sare angguran sare deui hayang diayun mah diayun sok mah hayo bager mage pantunduh isuk kudu hudang ngaulaan maneh sok peureum bager Allahu ya Allah Allahu ya Allah zikir indung ngarekamkeun nami Allah kana ceuli budak supaya beres akidahna eta budak tengah peuting ibu yang hareupan budak ceurik tengah peuting dikir teh kitu yang hareupan budak mewek tengah peuting eling teh ka Allah malah dicekek ku indungna repeh sia ngagandengkeun sia ngerakeun mana budak batur mewek wayah kieu aing teh tunduk aing teh layak ku aing budak nu ceurik indungna nu kasurupan njep repeh ajurig tengah peuting budak diwaukeun ka juri lain ka Allah repeh mah repeh budak teh kadenge jurig sieun kan molotot ka indungna mana mah jurigna indungna lieur aing nangan jurig ka mana tuh akhirnya bapakna keur ngarengkol kerek tuh jurigna molor astagfirullah eta kasalaki rega nyebut jurig atuh maneh teh uun make ngeunah di keukepan juri ya Allah ya Rabbana tingali indung baheula mere contoh alus tengah peuting zikir nyarekeun budak sok bager kasep marek maca sholawat diajun ku umma peureumnya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji anaknya protes ma India ma sok ayo perem India ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji anfan tayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami kan baik kuc-kuc kota hagia tenan naon nu penting sholat daripada budak dibanting teu pararugu tengah peuting aral induna molor aing tunduk ayun mah diayun hayo buru perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak lain molotot budak molotot mikirkeun lagu hayang geura poe Minggu dari kulin ka kota jeung ayah keun bae atuh asep da lagu budak lagu budak tapi kan eusina nitah ulin teu naon make lagu tapi nu ngadidik ibadah yang perem mah boga lagu anyar meunang muludan dengekeun pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid alus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis PAUD bisa ya guru PAUD di dia tak mere lagu kabudak dengan lagu ulin siapa pantas muridnya pergi ulin
pelangi ganti mengaji, mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Itu tepuk tangan kan percis di TK. Ya iyalah, ya TK tuh taman kadaluarsa. Datang bapakna, jang perem, bapak ke boga lagu matematika, denge kenjang. Jumlahkan jadi 2, namun bisa ngaji, karena bisa ngadua, itu kan lumayan matematika. 2 jumlahkan jadi 4, mun bisa ngadua, engke bakal menang berkat. Budak merejap na ayunan tahlilan terus. Ameh loba berkat. 4 jumlahkan jadi 8, mun loba berkat mal hese barang hakan. Anak ngaguak mulu dan terus. 8 jumlahkan 16, sebeu barang hakan pasti bakal awet beas. Pamajikan ngaguak 1 ju. 16 jumlahkan 32, mun geus loba beas bisa mereka mitoha. Wah, mitohana langsung nyaring minantu teladan. 32 jumlahkan 4, geus mereka mitoha pamajikan bisa 4. Nah eta ya lalaki 1 ju. Yes. Ibu-ibu 1 ju pasti. Bo, hei, coba turutan di indung baheula ngobrol teh ngabereskeun akidah budak baheula mah omonganna mangpaat indung bapak. Budak geus dimandian, dikai putihan, dibedak, disedok, disipat eta orok, dipangku ku indung. Allah ya Rasulullah, kitu ngobrol jeung orok. Ieu mah dipolototan orok. Anak iya, mereka nanya anak saha bu anak siak. Atau orok jadi huleng tuh di aku ku indung. Orok jadi ngahuleng atau aing anak saha. Nya indung nangis tengahku anak iya. Sok aya gitu sok aya. Heeh ka anak tengahku aneh. Bapak nage sarwana bapakna. Balik gawe di mana-mana capek datang ke imah anakna mapak bisa lempang bisa ngomong muka pantok ayah puyang bapak ngaguak anak tak iya ya anakna hideng bisa ngajawab anak iya was ya dibalikan ku anak tapi ece lumayan tanya apalkeun nya bu apalkeun anak tak apalkeun ubar pasea kuring pernah ngalaman ribut jeung pamajikan pundung manyun di tengah imah kuring balik asup ka jero imah pamajikan pundung cek si kuring neng kade kenapa aya perlu teu nyamperkeun manyun bae kuring mikir kumaha ye ngabereskeun anak gampang inget kadinya kuring lempang dodongkuan geus pahareup jeung pamajikan kuring ngaguak anak tak iya oeng anyun pamajikan keur manyun langsung calangap langsung gudak-gudak nepi ka marosota samping aing heuh katincak apalkeun ku ece apalkeun nya bisi salaki pundung manyun bae ubarna eta nempo salaki manyun di tengah imah ece ka dapur seduh cai kopi asamkeun ka salaki bari ece ngagoak anak tak iya oeng ideng insyaallah ece dicabok langsung asli eta ya Allah bereskeun akidah barudak wauhkeun ka Gusti gede seetik bereskeun dari akidah da ieu misi Rasulullah diutus ku Allah ka dunya
jangan mereskeun akidah, jangan bereskeun keimanan, jangan nguatkeun tauhid ka Allah. Nah, siapa Tuhan kita? Nah, Allah, 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 Allah. Geus hideng budak diwauhkeun ka Allah. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Beres ngawuhkeun kana nami, tingkatkeun kualitasna eta budak, wauhkeun kana sifat mulyana. Ai sifat mulyana Allah nu wajib dikanyahokeun aya sabarajang. Sok jawab berekeun ilmuna. Oh aya 20 sifat wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi sampai mutakallimun. Baheula mah jadi pelajaran wajib urang keur leutik eta. Ayeuna mah geus teu kadenge nadom-nadom acan ayeuna mah. Baheula mah mushola reot dina bilik. Memeh magrib teh rame ku suara barudak. Speaker aya digantungkeun atakal jambu bari geus gepeng. Can aya listrik, can aya setrumna make aki. Aki nu dicas segi opat. Mikna gale nu kieu baheula mah buleud. Speaker salon dibuntel ku lawon, dibeungkeut ku karet. Mereka baseuh dina lawon teh. Berbagai macam dejigong tertampung. Tapi haneuteun memeh magrib. Naon sababna? Barudak baheula pupujian memeh magrib. Kadenge lemur belah dia musalla wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi. Haneuteun baheula mah tembalaan lebur belah ditu aya pangajian di mushola bari reon tina bilik eta mushola tapi haneuteun ku suara barudak memeh magrib. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Haneuteun ayeuna masjid pagede-gede mushola pamewah-mewah hese ngadenge suara barudak di masjid. Bener? Kadang-kadang sholat kaset bae nu disetel. Kaset Muammar disetel ku marebotna molor di paimaran. Ya Allah, haneuteun baris mushola reon tina bilik baheula. Eta nu ngaranna pelajaran wa tauhid sifat 20 saeutik-saeutik dipapai. Wujud hartina ya Allah maka mustahil teu aya. Dalilna dawuhan Allah taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Hartos dari Allah nyiptakeun 7 lapis langit jeung bumi jeung perkara nu aya di antara langit bumi. Maka patut pikeun jalma mukmin anu nekatkeun kana sifat kudu ngayakinkeun dina dirina yen Allah teh aya sabab aya dada melanana. Kadua sifat kidam hatina ti heula Allah maka mustahil kapihalan ku Adam. Baheula mah kitu hiji-hiji sifat 20. Jadi talaran wajib baheula mah. Mantak akidahna kararuat tauhidna mararantep. Ayeuna geus ngararambang sabab ilmu ulama baheula geus mulai dileungit-leungitkeun ayeuna. Leres? Hayang kembali di baheula eta pelajaran rame baheula mah ku ibadah. Mushola reot ge pinuh kudu ibadah baheula mah. Beulik deklok bari panggung handapna kulah. Baheula. Eueuh lantai keramik marmer baheula mah talupuh. Awu nu dibelahan awi. Sujud teh teuas kan awi. Kadang-kadang keur salat magrib hari tak pernah heboh. Kiai sujudna lila. Sugan teh 3.000 maca tasbih nasi goreng kumis nyelap kana talupuh. Aing nyelap mah hiji salembar kumis na panu kadudut beungeut. Aing hudang di tukang bari sujud ge nempo ka hareup sore kiai keur oseh-osehan ngabengeh-bengehkeun talupuh. Da teuas atuh aing teu tega nyurungkuy ka hareup ngabantuan bengehkeun ku aing. Lepas kumis kiai bungah merenan bari hudang teh Allahu Akbar nuhun yang make nganuhun dikeun atur aing ka guru ngajawab bari sujud ge nenggak sami-sami cenah nah salat bisa musyawarah aing eta aya bader mah barudak baheula ge aya salat silih seret segala rupa nepi ka geus deklok bilik eta mushola jabahanna kulah. Pernah kejadian sholat maghrib aki-aki deket bilik kaseret baing wow mas bujebur kakula atau bubar sholat ngelungan aki-aki heula tilelep nah badeurna aing baheula memakan korban. Tapi narurut budak baheula nurutna kasa ka guru ka indung bapa nurut sabab ngaji paling rajin barudak baheula mah bari guru ngaji na oge galak baheula mah geus awi dipake nyepret baheula mah encan curug nyintrek kiai baheula ka murid
mun ngajarkeun alif-alifan makhorijul huruf salah galak aing nu pangrajinna dijepret aing baheula teu beungeng aing mah baheula asep buka alif alif ba siun geus aing curik bae tah ta ha sa salah sia Aisyah kana sin eta mah ieu mah fa petah tungtuna kana huntu luhurkeun fa sa eta mah sin keneh jepret anu sin truk deui fa ya balik aing buru-buru daripada ceuli aing beak datang ka imah ceuk bapak kunaon sia seurik asep kudu zikra usaha kiai nah kiai make nyintrep teu bisa nyebut sa ditambahan ku bapak bongana sia kedul sia ngerakeun teu bisa maca ditambahan mun nyaurek ditambahan aing ceurik di kebon awi sorangan baheula mah kiai galak ka murid kolotna ngadukung ka kiai eueuh nu pundung baheula mah didikan perih tapi jara dipeurah ayeuna mah pundung mantak eueuh nu hasil ayeuna mah budak kiai galak bebeja ka bapana kunaon sacari sintruk pak ku kiai eureun loba keneh kiai mah pindah moal hasil nu kitu leuheung eureun eta geus laporan ka aparat kiai diborogod di sidang kasusna gara-gara nyintrek santri asup kana berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintrek santri asa terlucu eta kasus baheula mah guru galak indung bapak ngadu makana anak-anakna berhasil atuh nu adan ge barudak baheula balik ngaji geus isya cek bapak sep balik moal pa sare di mushola ulah hareureting nya pa sarare baheula mah barudak teh sare di mushola pangajian naon masjid dijieun tempat sare ku barudak heuh bader mah bader barudak geus baheula sarua tapi aya batasna aya capena aya reureuhna ketika sare di masjid jangan dari kahudangkeun ku bapak-bapak nu ka masjid hudang kacai mandi geura pupujian mantak budak baheula mah indit pergaulanana tempat sarena teu jauh ti masjid maka tiap waktu sholat tara katinggalin milu berjamaah kunaon budak ayeuna geus jauh jeung masjid geus teu beukieu geus loba nu pikun ngora-ngora budak ayeuna mah umur 18 tahun geus pikun geus teu nyahoan panto masjid acan panto masjid molongo anu salat maghrib maghrib bablas we panto pikun baheula mah urang teu tinggalkeun berjamaah ek lohor ek asar ek maghrib ek isya ek subuh milu berjamaah terus di masjid sabab pergaulan tempatna baheula teu jauh ti mas atau tempat ulin baheula urang pan berenang kebon anu garung gigireun mushola naon ulinna lain ginda eueuh baheula mah salemut boga TV hiji-hijina saimah berhideung bodas sakelina hayang berwarna meuli pan kaca na plastik berwarna tempel ke di hari biru beureum koneng mapai ka handap artis nyengir nu koneng huntuna baheula mah kitu make setrum aki setrumna geus soak gambarna peot na TV komo geura ai hiburan saminggu sakali ka imah tatangga nu boga TV ngadon nempo TV nonton TV da malam minggu aya aneh karya safari teh baheula lolobana saya sawaktu dipake ibadah dipake ngaji barudak baheula mantak didikan baheula mantep ayeuna geus jauh geus eueuh nu betah budak di pangajian kadang-kadang indung bapak geus teu peduli ayeuna mah leres ayo didikan ieu nu kahiji tugas nabi diutus ku Allah ka dunia pikeun ngabereskeun akidah ieu berkesinambungan urang nu jadi indung bapa wajib ngabereskeun akidah barudak waukeun barudak ka saha ka Allah sanggeus wau ka Allah karak waukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad
siapa nak nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkeun ka barudak yang neng gelis bager kasep Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, teu aya deui nabi, teu aya deui rasul sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ieu, harga mati, tidak ada tawar menawar. Sabab ayeuna loba jurig nyiliwuri setan milu mijah mamake pakaian Islam, ngaku-ngaku Islam, asup ka lemur-lemur umat Islam, tapi jeroanana rampok-rampok iman rek ngancurkeun akidah. Geus balatak loba nu ngaku nabi deui ayeuna. Naudzubillah min dzalik. Pedah bisa ngeupel beas, eta beas dikeupel naleungeuna, begitu dibuka langsung jadi tipung. Ngaku ini mukjizat dari malaikat Jibril. Saya nabi terakhir. Jelema bodoh milu percaya. Cek urang atuh Dedi Kobujir ge bisa ngeun kikituan masulakna. Loba jelema rungkat iman, rungkat akidah teu kuat. Jadi patokan harga mati, tidak ada tawar menawar. Bejakeun ka anak urang bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir, teu aya deui nabi, teu aya deui rasul sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Allah teu nurunkeun deui syariat sakabeh syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asep aya cara najang nguatan akidah budak supaya teu kababawa ku sakaba-kaba, supaya tetap istiqomah iman cinta ka nabi. Aya naon carana? Wauhkeun ti ayeuna ka nabi. Siapa nak nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Nabi Muhammad itu nak? Cek induna cek bapana. Anak nanya, siapa si Nabi Muhammad mak? Nabi Muhammad adalah nabi paling mulia, nabi paling sempurna, paling luar biasa pilihan Allah. Buktina mana mak? Nah, bejakeun bukti kesempurnaan nabi supaya timbul rasa cinta di anak urang. Sabab aya paribasa budak ora tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada pengorbanan. Betul? Yuk kenali deui siapa Nabi Muhammad. Nuka hiji Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, ibarat batu permata, urang mah batu bata. Nabi Muhammad manusia, bukan jin, bukan malaikat, manusia seperti kita manusia jenisnya, iya, tapi beda kualitas. Nabi Muhammad mah luar biasa, urang mah biasa. Tapi kan Nabi Muhammad a'rad basyar, ya sifat kemanusiaannya juga sama seperti kita, betul, tapi beda kualitas. Nabi sare, urangnya sare, Nabi dahar, urangnya dahar, Nabi nginum, urangnya nginum, tapi beda kualitasnya. Contoh be sare, lamun Nabi sare mata merem, hati melek, soca peureum, hatena dikir ka Allah. Keur sare Nabi hatena tetap dikir ka Allah. Ai urang sare kumaha? Mata merem, bujur melek, eta beda kualitas. Kurang masare noeling teh bujur, semakin malam semakin macam-macam nada dring yang keluar, pret, blackback, beng, tergantung menu yang dimakan sebelum tidur. Martabak ndog bari lada tengah peuting blackback, memeh sare ngadahar heula bubui bolet tengah peuting ngebas, beng. Urang mah boro-boro keur sare keur molotot ya loba TL teling titajong indung suku di jalan karena batu bletak, goblok ieu batu kudu nama dikir bletak. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah kecil. Ieu mah lain tek goblok ieu batu. Coba lamun batu bisa ngomong, cek batu sian goblok aing teu naon ditajong. Kaera urang mah boro-boro keur peureum keur molotot ge loba TL.
Coba keur nonton TV keur ramena eta si Andin keur seru-seruna pareum listrik naon nu dibaca ku ibu tolol PLN dituding tuh hujan tuh angin ari bayar kudu tepat amek-amekan sorangan pas pareum listrik TV pareum inna lillahi wa inna ilaihi urang mah innalillahi teh jangan paeh bae kadang-kadang tekaok pasaran digotong dibawa keluar innalillahi pugu pasaran rek dielas main innalillahi wah tapi eta lumayan innalillahi dibaca subuh pernah nungah ngudangkeun subuh di masjid meh maca naon-naon maca innalillahi lah ke speaker kamana-mana aung-aungan kadenge innalillahi wa inna ilaihi raji'un nuker kerek eureun ngerem udang malotot sanu pae wayak ieu eta jangan ngudangkeun lumayan eta ya Allah dibaca anu sejenna ngerek nih kamu nu ngahudangkeunana metik mah tanpa gigi aki-aki ai janari teh asa ngadengekeun festival aki-aki lemur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes teh malahan lemur belah ditu CS na deui aki-aki bangga kepada wargi hudang sakedap deui subuh mangga gerak kacarai ari Gusti carai marek sarare deui ge bae aki-akina pikun atuh batur geus udang ti tasare nya sarare deui tungtuna mah subuh di masjid opatan aki-aki kokol bedug pasaran empat sekawan ya Allah punten wagen saasep Nabi Muhammad yuk kenali deui indung jeung bapana ameh wauh deui tambah kuat cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad bagaikan intan permata yakut mutiara berlian ai urang mah jelema biasa ibarat batu bata atau asep urang batu bata hargaan ari hiji hargaan hiji batu bata paling jang babet anjing edan tapi batu bata jadi harga lamun batu batana dikibik dihijikeun bangunan mewah harga miliaran moal nangtung lamun dibantu ku salah satu bahan bangunan nu disebut batu bata hiji batu batana ribuan ditata rapih menjadi bangunan mewah akhirnya menjadi harga mahal urangnya ibarat batu bata boga harga di hadapan Allah syaratna daek dihiji Allahu akbar hasil muludan cek budak ora penting muludan cek si Asep urang batu bata hiji hargaan mun hayang boga harga kudu dihijikeun ayeuna adan lohor ka masjid berjamaah insyaallah punya harga amin maka diantos ibu-ibu ayeuna teh pangosan rutin bae tiluan di majelis ceuhun ceen sareng caiin maka cetati cetuti cetita maka diantos kadenge ku si tati cek si tati kamari Asep kabahas urang batu bata hiji hargaan lamun boga harga kudu rek hiji ayeuna aya pengajian ibu-ibu indit ayeuna mah bismillah rek milu ngaji tati tuti tita berangkat ka majelis insyaallah boga harga di hadapan Allah gitu kudu daek ngahi kudu daek berjamaah karak boga harga mana di Asep tanda kasampurnaan Kangjeng Nabi can dilahirkan ke dunia tapi ngaran Kangjeng Nabi geus terkenal ya hebatna Rasulullah dilahirkan encan tapi ngaran geus terkenal bahkan ngaran Nabi geus ditawasulan ku nabi-nabi nu sanesna nu samemeh Kangjeng Nabi Nabi Adam manusia pertama Nabi Adam tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Adam diturunkan dari surga karena ada kehilapan Nabi Adam diturunkan di surga ke dunia jeung Siti Hawa dipisahkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di But baheula But ayeuna India sujud Nabi Adam di luhur batu nu ngampar luas bari ceurik
tobat ke Allah hayang dihampura. Teureun-eureun bari sujud bari ceurik Nabi Adam bibirna maca istighfar, doa istighfar. Naon nu dibaca ku Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca salila sujud bari ceurik. Sabaraha tahun sujudna Nabi Adam, tobat bari ceurik. Sujudna Nabi Adam 100 tahun. Sujudna urang boro-boro sujud 100 tahun umurnya moal nyampe. Urang dibawa ku imam sujud samenit geus cangkel beuheung. Kadang-kadang imam diharap sujud kene urang mah cengkat di tukang. Begitu cengkat ningali ka hareup imam sujud kene nyusul deui sujud deui. Pan eta ngabingungkeun malaikat kitu teh. Cek malaikat aing kumaha nilaina ieu jelema. Di tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain ieu mah. Untung malaikat teu heureuy mun heureuy dicolok bujur jelema kitu. Ai sia naonna ni sujud mun eueuh ka betah. Ting DKM salah beli sajadah. Nama sajadah make per mental tarang temen tungtang. Sekali-kali masang sajadah di masjid nu make aibon. Begitu sujud rapat hulu musik. Meni eueuh ka betah sujud ya Allah. Nabi Adam 100 tahun sujud. Lila maca istighfar. Panasaran Nabi Adam istighfar dibaca terus aya jawaban can ayat ya Allah hudang Nabi Adam tina sujudna brai socana bentak begitu neuteup ka langit kaget aya kalimat begitu indah bercahaya dibaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi teu sembarangan eta makhluk nu ngaranna Muhammad aya di gigireun ngaran Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngajawab, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, iya mulia banget can digelarkeun ka dunia ngaranna geus disiapkeun. Allah mempertegas, inilah manusia yang paling aku cintai. Lalu Allah menyuruh Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah yang nyuruh tawassul, Nabi Adam yang pertama tawassul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu ngaranna Muhammad hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah narima tobat Nabi Adam. Sabada Nabi Adam tawassul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama tafsir nyaritakeun riwayat Nabi Adam tawasul nyebut-nyebut ngaran Nabi Muhammad terus tobatna ditarima ku Allah. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat ku Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Allah narima taubat Nabi Adam. Sabada Nabi Adam nyebut-nyebut nami Kangjeng Nabi Muhammad. Beret tawasul aya parentahna Asep aya dina Al-Qur'an surah Al-Maidah. Ieu parentah tawasul. Tak salah kaprah jelema ngaharamkeun tawasul. Eueuh ti dituna, eueuh ti dituna. Nanaon teh setan eueuh ti dituna? Atuh si airah ti ditu. Tawasul eueuh ti dituna. Allah nunita surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wallahu a'lam bimuradih. Jalma-jalma nu arariman tararak wa anjeun ka Allah jeung menta ka Allah al-wasilah dengan wasilah. Siapa yang dimaksud? Ulama tafsir menyatakan al-wasilah di sana adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tinggal di Nabi Muhammad. Mim, ha, mim, dal. 4 huruf wasilah Muhammad. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababi. Adanya seluruh makhluk sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad SAW.
Muhammad mim hakna hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim nanu tengah mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalla Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi asubna hamba Allah ke surga sabab Allah mempersilakan Rasul yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita umatnya di belakang yang ngikutin, amin ya Allah ya Rabbal. Inilah al-wasilah Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadanil al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatul aliyah rafi'ah. Inilah manusia yang paling sempurna, paling sempurna. Setuju? Can dilahirkan ke dunia ngaran gester. Inilah manusia paling sempurna. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu bantuan aing. Kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku. Ku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diri, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Geus kira-kira na camplang ulah tepuk tangan cicing. Capek-capek aing ngadengekeun. Saminggu aing ngapalkeun lagu eta. Nu kabejat kasih tadi bulak-balik wae. Nu keprok siga nu kapaksa. Tebutuh tepuk tangan. Yang aku butuhkan saweran. Manusia paling can dilahirkeun ngaran gester. Beda jeung urang aya urang mah terkenal sanggeus lahir, bener teu? Cek anak kecil lalaki awewe, lalaki sangarana si Yanwar, gini Yanwar kan Januari lahirna. Itu masih Nopi nu awewe dan November lahirna, nu kadua, nu katilu si Oktaviani da Oktober. Nu kaopat eta mah si Febrianti da Februari lahirna. Nu kalima dan si Nopianti dan November, nu kagenep Maret bulan Maret. Berarti Maret bulan Maret lahirna. Urang mah terkenal sanggeus lah. Nabi can digelarkeun ka dunia tapi ngaran geus terkenal. Subhanallah. Mana deui asep tanda kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan. Rasul ngobrol jeung para sahabat naroskeun saur Abi Hurairah riwayatna kieu. Para sahabat kempel sareng Rasulullah jaletukna ros ka Rasul, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu. Rasul senyum, sahabat, kaulah ge nguping ti umi kaulah Aminah. Kumaha saur umi Aminah ya Rasulullah? Saur umi Aminah teh kieu sahabat, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur Rum wasyam. Umi kaulah ningali ketika kaulah lahir malam Senin, Mekah keur poekna dadak caang, bahkan cahaya kaula tembus sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Jadi Rasul lahir Mekah poek jadi Abu Hurairah yuswana 10 tahun harita. Ketika Rasul lahir Abu Hurairah usiana ge 10 tahun. Ningali kaayaan ketika kelahiran Nabi heboh, Mekah ngadadak caang, jelema lalumpatan keluar bari gegerewekan kiamat jadi panon poe can waktuna bijil geus bijil disangka panon poe datang ngadadak. Abu Hurairah lulumpatan ningali cahaya bijilna nyaeta ti sela-sela bumina Siti Aminah. Begitu buka eta panto aya bayi nuju calik di tengah bumi, wajahna keur nengak ka langit, lambaina eta bayi, bibirnya bayi mengucapkan kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Keur muji ka Allah eta orok. Di mana eta cahaya? Cek Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhihi. Cahaya eta bijil tina wajah Rasulullah keur orok
ibaratna aya panon poe anu keur leulempangan dina wajah Rasulullah. Batak ungkapan Abi Hurairah diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji, maka ayat tukilan Barjanji wa muhayyal kasyamsi milka mudiun asfarat anhu lailatun garra, bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, kau bagaikan matahari. Rasul lahir keur poek Mekah jadi manggih deui teu nu kitu, nu lahir seperti kitu aya deui moal manggih deui di Cikampek mati balik tatangga kuring Ciijah ngalehkeun tengah peuting keur cang listrik pas pareum tibalik eta mah minan nur ilad dulumat tina caang jadi poek. Sirah orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior di lembur salake Ciijah gigireun bidan ngabantuan begitu pada melistik atau bidan rumpu rampa ada poek neangan hulu orok ngarampa kagigir teuing dek salah nyekek bidan rewa salah Ciijah ngagoak cek bidan ya gara-gara pada melistik hulu orok jadi ngadetikan atuh salah Ciijah gogoakan bu bidan ih geli iya mah lain hulu orok lain naon atuh jang yo mau lu kobra putih orok jabri kecekek untung sia teu macok bidan mun macok bahaya bareuhna lila ece lain nyengir mikir bisa boga anak parawan bejakeun kasih Nopi kasih Ida si Susi si Rita bejaan si Luna bejaan si Sri bejaan si Lili si Neneng si Tati si Titin si Mimin bejaan cek si Asep Barok parawan ulah ulin peuting teuing sababana mah tengah peuting loba urai laliar si kelima cok bahaya ngegelna indungna sok kajongjonan da boga anak parawan hiji-hijina dibebaskeun teuing lalaki apel ka bogohna pedah mawa ninja Nopi dengekeun ulah kajebak ninja na murah eta mah 30.000 menang nyewa ti babaturanana eta mah numpang geng si wungkul apel ka bogoh moal ninja bari ngajingjing martabak nog nyogok indungna encep jeung saha nyalira mah besi neng geus nungguan ta tadi ieu mah kaseneng mah martabak nog encep meni pengertian masih neng ek dibawa ulin heula ayeuna peutingnya mangga encep mangga anakna naik kana ninja panonggeng ninja mah aing sok neuleuh di jalan nonggeng direm di tengah-tengah modus ame awewena nyeret ka hareup set gas deui nyeret deui 7 kali genyur si awewe modus teh lalaki dina gerakan sunyoto susu nyonolna tongong goblok lalaki amit-amit aja indungna jongjon di imah nyikat martabak nom anak awewena dinu poe keur di noga parawan godo eling ieu jaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kejadian gitu indung wirang bapak tetangga kiai salelembur kabagean warirang bau tak lamun di hiji imah aya nu zina
diantep teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana pantes ketika Allah nurunkeun musibah kabeh kabage salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring dosa ge moal ngarugikeun batur ceuk sateu ngarugikeun batur datang mah teguran ti Allah kabeh kabagian rugi eueuh banjir musyawarah eueuh can pernah sugan cek banjir belok imah ustad liwat beliwat teu bisa imah ustad ge leungit disikat untung ustadna salamat naik tangkal kalapa pakai kolor tak ustad geus sampingna ti heula ka bawa banjir untung kolor page coba lamun jeung kolorna ka bawah rek hibeur ka mana eta beo jaba geus capetang gacor beona cicing nini milunya ngir wes ya itu datang mah teguran kabeh kabage tak habis pikir jelema dielingan ku kiai masing-masing kiai sia kos teu butuh wae ku kiai butuh teu ku ustad butuh teu tapi jelema siga teu butuh ku ustad padahal mah aya naon mah teu ustad nu diteangan bener teu eueuh nu bisa ngamandian ustad nu diteangan mun anu maot ustad nu diteang nu ngamandian mayit ustad nu ngabungkus nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah aya kunaon nyiksa ka ustad merkosa atuh nu ngagotong RT ustad geus capek ngamandian kudu ngagotong nu ngagali kubur innalillahi nu dikubur hayang sia wani hayang sia hayang ustad mah ulah waka maot karak gering ge riweuh sarerea anu maot sok aya un bisa ngamandian ustadna gering ripuh kira ku mayit dilelep-lelep ka kula leuh mun anakna beunghar ceuk anakna daripada bangke bapak bau nu ngamandian taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sakalian sese huluna bilas makanya ieu PR jang urang kudu siap-siap ngaganti neangan gaganti ustad neangan gaganti kiai imam khatib siapkeun ti ayeuna sabab eta nu dihariwangkeun ku urang ku pejabat mah teu hariwang goring mah lurah eureun loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina gubernur eureun loba gantina Pak Jokowi can eureun geus loba nu hanjar presiden ti ada ngabring macam-macam geun foto anu di kota anu di leuweung aing liar ka mana-mana di leuweung aya foto calon cing san rek milih monyet pusing can manggih sugan aya foto hiji inilah calon khatib inilah calon imam eueuh bener teh komo artis mah ngabring jutaan calon artis geus disadiakeun ku TV hayang jadi artis naon gampang ayeuna mah jaipong ge disembarakeun ayeuna mah di festivalkeun blang 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 plak tung ting tung tung band pop loba ya nama penyanyi pop tuh aya idol RCTI Indonesian Idol cing 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 wah sapoe aing latihan eta artis dangdut balatak aya Indosiar geus nyadiakeun calon-calonna tah eta mah 3 poe aing latihan tapi sok lamun boga ustad di hiji-hijina di dieu pek gering ripuh di masjid terus ngagarulung rek sarolat magrib ustad eueuh jadi teh salat teh atuh jadi can mulai ustad can datang emang kemana teuing emang aing ngasuh kudu ribut di masjid untung aya RT kapaimbaran suat rek imaman malah pengumuman bapak-bapak pantes orang nunggu lila ya kiai teu datang-datang biaya berita bahwa ustad gering mencret berat dikarenakan ustadna gering maka kepaksa maghrib sementara penting ieu diliburkeun jemaah berontak RT goblok naon di mana-mana piraku siap maghrib kudu libur ayeuna imamna saha teh dengekeun
RT adalah pemimpin di lemur. Lamun di lemur nu ibadah, maka di akhirat nu digusur panggilan ka neraka adalah pemimpin, adalah RT. Muriang RT digitukeun. Anja ka lain ka hareup. Geus imam saha RT maju. Tah mungkin muringkak digitukeun. Pan aing teu bisa teh baheula pan sia ngaji. Yang ngaji sih itu turutan hafal. Enggak, surat pendek hafal. Pan aing tarang imaman daripada libur teh, daripada kere. Ridho sarerea Ridho RT maju. Jamaahna semangat teu sangka RT aing pada muji eta. Ya RT maklum supir tembak. Goas kupling olem pabelit eta. Untung penumpang teu bararanjuk di huluna. Ai Fatihah mah lancar berkawala dolin amin. Ai nyeletuk makmum di tukang kadenge ku RT ngimaman. Teu sangka RT aing soleh. Pedah nyebut kitu nyeletuk bararodo kabeh teu sangka RT aing soleh. Tadi disebut soleh bekah. Irungna eta RT dipuji. Naik gengsina. Atuh cek urang mah kuliah kulhu bae dah kakarak ngimaman. Sok-sokan maca alpil daya nu muji teh naik gengsina. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuk makmum teu sangka atuh mungkin ieu wae mah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim poho demikiran pujian wae wa arsal alaihim aduhai ya kamana wa arsal alaihim ay makmum bararodo nu ngabejaan ceger dadah aing ka mana bae nu penting salamet wa arsal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta makmum calangap kabeh amin deui. Salat bubar RT digarotong ka rumah sakit. Atuh pada ngalayak ku makmum. Makmum ngadat demo ka hareup lamun amin deui ira harek rukuna aing. Teu aku nangtung nepi ka isuk aing. Gara-gara tah mengganti makana siapkeun di ayeuna. Pemuda tampil derhadan dilatihlah suarana kiroatna ulah abong-babong karak insaf can dilatih geus gogorowokan subuh sorah heuras Allahu Akbar Allahu Akbar jelema hararudak lain mau samping mau bedog di masjid subuh anu ngadadak edan we gara-gara preman adan teu make seni hayya ala sholah masya Allah seni Allahu Akbar Allahu Akbar sok aya qiraat Mekah qiraat Madinah adan teh aralu senina aya dinu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar cibucil aing keur liwat ngeunaheun eta adi nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar cibarusah ta pasar ngeunaheun keur ngaliwat karita adi nu kieu Allahu Akbar tuh pamajikan molototan berarti besok keadaan subuh itu salakina eta tuh. Coba ganti anak muda tampil lain ulah ku aki-aki lain resikona ari huntu beak teh karena makhraj jadi ruksak karena lagu leungit adan maksakeun siga nyeri gugusi aloh can isuk-isuk pabeulit jeung bengek eungap
nah haon betul minan naom minan naon inna sholati manuk suki di bawa tuh manuk seheri sekalian gembol anak muda siapkan di ayeuna insyaallah sing saroleh amin. Itulah manusia paling sempurna waukeun ka barudak supaya akidahna kararuat waukeun ka Allah waukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Naon di tugas Nabi teh diutus ka dunia li islahit tarbiyah pikeun ngabereskeun ilmu agama memeh budak diwaukeun kana ilmu dunia ilmu agama heula nu diheulakeun waukeun ka budak sabab tina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wajib neangan ilmu ka Islam lalaki Islam awewe nu dijawajibkeun ku Rasulullah didinya ilmu didinya adalah syar'i ilmu agama heula sanggeus ilmu agama na beres karak eusian eta budak ku ilmu dunia supaya teu katinggalieun eta budak. Nu katilu naon misi Rasulullah li islahil ibadah pikeun ngabereskeun ibadah lamun ilmuna geus beres ibadahna beres. Nu kaopat rumah tangga mudah-mudahan sing marenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Naik jam 8 lewat 10 menit beres jam 11 lewat 15 menit 2 jam teka rasa jadinya mengenal mohon bari barang lebok kain mata bisa teka rasa asal geus ngarei bujur kana tonggong ngabejaan ieu geus 2 jam set karasa ya. Mudah-mudahan sing manfaat panitia sing berkah anu geus dikorbankeun mudah-mudahan sing jadi amal soleh bahkan sing jadi wasilah sing jadi sabab Allah nurunkeun rezeki ka urang dieu yang bakal ibadah. Doakan para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana nu aya di dieu sing paranjang yuswa sadayana disehatkeun lahir batin turunan-turunan sing saroleh soleha anak urang ge sing saroleh soleha sakitu bae hadanallah wa yakum ajmain sim kuring bade langsung pamit margina enjing pada acara enjing ka daerah Sukabumi daerah Benteng Cicurug Sukabumi daerah Cicurug daerah Kampung Benteng Cigombong Benteng ya tadinya tah enjing jadi simkuring pada istirahat heula di bumi langsung biur menuju daerah Benteng Sukabumi doa bae sing lancar perjalanan hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.